Baik Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita saksikan dalam prosesi acara kirap pengantin yang kita akan gelarkan dengan prosesi upacara adat Wak Lengser Saparakanca dari Sanggar Panghegar, Gunung Koneng, Kota Tasikmalaya, Wilujeng Nyakseni. Sun sampun sanuka suhun sampurasun kanu rawuh abit kanu linggi simpering sabara kanca seja ngabagiakeun ku karesmen kirap panganten ku parigalna Sanggar Panghegar Kota Tasikmalaya. Simkuring sapara kanca di Sanggar Panghegar anu baris ngagelarkeun upacara pambagean. Punggawa gera lumungsur benjang ladang ingkung apa Satria anu sajati Nomoga tahan uji bela pati kadagara tekad pati laki rapi wayang teh anu perlambangan air kurang wayang usik kudalangan. Cut lungsur di kahyangan Brau Brau kurang papa kurang sadegangan Brau Brau
anak ngisinkeun ka wa. Aduh ampun dan nu kasuhun ampun anu dipimaksa dah. Wa ngarek kenek di payun lain ujub riata kabur ya dah. Saking gumira wa teh rehna incu wa bismillah rek rumah tangga. Kareus wa kabingah wa ieu teh. Kami kakarak emut kapun bojo. Oh si Amu, si Bebeb, si sayang, si cantik, oh si cinta sampai mati. Suruh nyusul ku Aki teh. Oh sieun kaberangan tadi nama. Bet kaberang manten. Moal kitu ya, ke nonton di dia jeung tamu. Sanes. Lain pun bojo ya mah. Apal ya mah gelis kene parawan kene. Oh, mau bojo nambah kecerot. Moal kitu nonton di bali dia ya. Oh, si Saru. Wey, sanes deui wae. Anu tukang bonang eta mah. Kabogoh tukang bonang. Beki gelis deui ya mah. Jiga saha? Wat ditilik-tilik jika bintang film. Saha mah? Jika Sahrini. Sanes nu yeuh pun bojo masun. Dicalukan mana Abah. barang siang sasap ka mana karep. Coba Abah. Amu. Abah. Hello, Abah, hello. Acih. Oh, bet nanya. Kamu nanya. Hah? Kamu nanya. Hah? Ari Amu di mana? Amu tadi belokan depan Ari Abah ninggalkeun Abah, Abah ninggalkeun Amu. Sok atuh. Oh, di depan mah kabelah kenca. Kenca, Tuluy kabelah katuhu. kakatuhu, Tuluy lurus. bebende anu ayu. Aja pamajikan teh we gimana jebuan. Laguna bagus apa ya teh? Haresepna. Kening kurnyung di dapur. Bu ngisin kesun. Apunten kana kitu mah. Ilaha illallah. Aja ampun pamajikan we. Aduh aya deui. Aduh ampun. Dadah teuing. Awe. Aduh, sia Abah. Ini teh sudah rame gini atuh Abah ada apa aya naon Abah? Lain aya naon sidik urang teh boga kabunga. Incu urang bismillah rek rumah tangga. Betul. Urang bungakeun ku urang hibur ku urang. Urang bageakeun ku urang doakeun ku urang. Siap. Nini Kumaha Abah? harinya marek mantuan ulah dihareup. Ulah ngisinkeun. Makaning para seniman itu sararumping. Di mana wae Abah? Sakulo di mana temeni ngedog-dog ka dieu. Alhamdulillah. Hayang nonton wa cenah di dieu. Di mana teh ya cenah teh? Di ditu tieu sok ulah ngisinkeun. Dilatih heula ku wa. Siap. Hiji. Heeh, bener. Dua. Bener. Tilu. Yo, pakeol. Ngisinkeun. Kalah ngajak ujung Abah yang mana? Anu nyona syadewa bala kening teh nyari. Siap. Satu Anu kali lagi nyari, Abah, anu satu nyari. kali lagi. Sok sekali deui. Ulah ngisinkeun. Hiji. Satu. Heeh. Dua. Tilu. Mas, opo ora iki? Di layak Opo siya kurang kebaing gede di Opo layak. kurang seksi? Thomas. Oh. Asya nulis tunjuk muka sakit yang hidungnya gendut ya. Tapi kita Abah, walaupun gendut aku tetap cinta sama Abah. Aduh. Diri nuk siya Iya. kebaing bujurna. Anu mana tuh Abah yang mana? Anu nyuna sia teh nini. Siap. Anu nyuna orang-orang Sunda sok ngawin lasing sae, Siap. ibing lasing sae sok ulah ngisinkeun. Memaling sir, Acih. Dah ieu mah genah. Wala ala itu. Mulanya ban. Wala
Hah? Eta tamu kena dihormat. Kan dia ulah disingkat. Itu kemana deui bae? Siena, Reta Masiena. Kadieu hayu ah. Ulah isinkan. Oloh. Susuku Tarajan geus sabageus kampara lalang saya geus disinggelarkeun Balungbang Timur jalan ke desa Sapuan. Tutut Gunung Keong Reuma, Raden, Ratu, Raja menak anak keing baligih belenggah. Bageuna calik dina kursi kadinggilang kencana. Sagara, kerajaan rumah tangga geus nganti keur hidup duaan. Sakinah, mawadah, warohmah. haturan wilujeng sumping haturan bagaya lega haturan wilujeng tepang haturan wilujeng sumping bagaya dedeh anaking haturan wilujeng tepang kasadayana haturan lenggah haturan wilujeng sumping haturan wilujeng tepang baik Bapak Ibu yang saya hormati dan berikan tepuk tangan untuk kedua mempelai Adinda Rian dan Ananda Reni untuk menuju singgasana pelaminan. Untuk itu dipersilakan kepada para tamu undangan untuk di jalur yang berwarna abu silakan untuk berikan doa restu kepada kedua mempelai. Silakan untuk merapat. Bagia dede anaking haturan wilujeng lenggah kasadayana haturan lenggah haturan wilujeng sumping haturan wilujeng lenggah wilujeng lenggah bagia dede anaking haturan wilujeng tepang kasadayana haturan lenggah haturan wilujeng sumping. Oke, silakan untuk Adinda Reni dan Ananda Rian untuk langsung saja menuju singgasana pelaminan. Siap. Ya terima kasih pada tamu rombongan. Sementara untuk menunggu dulu. Cek A. Baik, untuk kedua mempelai Adinda Reni dan Ananda Rian Permana. ST dipersilakan untuk menduduki singgasana pelaminan dan sebelum memberikan ucapan terima kasih kepada seluruh para tamu undangan, mari kita saksikan tarian persembahan dari Sanggar Panghegar tentunya untuk kedua mempelai Adinda Reni dan Ananda Rian. Tarian persembahan dari Sanggar Panghegar, Wilujeng Nyakseni.
pasangan dua saati nangtung nakaliungan lembang nakarakeman silih simbah ku kadede silih cemplang ku kajaah jatnika rumangkap nepi kapati yang ditincak diilir pamrih alias tehudang deui lalaki sajati lalanang jagat sadu mundur muarek mundur teu medan tempur muarek balik lamun can hasil abdi nagri muarek mundur kali dua muar gedak keanginan cicing dina pamadeganana sareungeuk segel sabobot sapihanean salaki jeung pamajikan sakinah mawaddah warahmah panghegan sangkar panghegan tasik malaya Baik Bapak Ibu yang saya hormati dan berikan tepuk tangan untuk Sanggar Panghegar dan kedua mempelai. Alhamdulillahirabbil alamin. Dipersilakan untuk Dayang Sanggar Panghegar berkenan hadir untuk berfoto bersama kedua mempelai. Alangkah baiknya Reni dan Rian untuk berdiri. Bapak dan Bapak, baik. Untuk seluruh para tamu undangan juga hari ini disilakan untuk menghadiri dan memberikan doa restu kepada kedua mempelai. Dan sebelum Bapak dan Ibu dipersilakan ke area pelaminan, kita saksikan terlebih dahulu kedua mempelai akan berfoto bersama Sang Dayang Sanggar Panghegar dari kota Tasikmalaya. Oke baik hadirin, tidaklah berlebihan seandainya kami dari Sanggar Panghegar untuk ikut serta diabadikan di foto bersama kedua mempelai dan keluarga. Ini adalah merupakan satu kehormatan bagi kami, di mana momen ini yang momen sangat luar biasa, yang insya Allah tidak kami akan lupakan karena ini merupakan satu kehormatan momen yang sangat luar biasa. Sanggar Panghegar Kota Tasikmalaya, di mana grup ini adalah merupakan grup yang terbaik yang ada di Jawa Barat, merupakan juara ke-1 Seperiangan Timur Lomba Upacara Adat Tapak Panganten. Hari ini hadir bersama-sama kita Sanggar Panghegar Gunung Kening Cilembang Tasikmalaya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kembali lagi dan berikan tepuk tangan untuk kedua mempelai Adinda, Reni dan Ananda Rian, Sanggar Panghegar Kota Tasikmalaya. Tepuk tangan Panghegar. Subhanallah, masyukurillah, Allahu Akbar. Disilakan untuk Mama dan Bapak, jangan dulu.